baris nitenan nyata pagelaran nomor peserta 08 Kidalang Saju Jamaludin dina lakon Karna Tanding. Begituna kanggo ka Kidalang Saju Jamaludin mangga naik ka luhur panggung. Bapak miwa Ibu sadayana, Kidalang Saju Jamaludin nyata peserta atau patandang nomor urut 8 baris tandang dina Binojakrama Padalangan di tahun 2024 anu dilaksanakan ku Pepadi Kabupaten Karawang numana pinilih kahiji engke baris dikirim ke tingkat provinsi anu baris dilaksanakan Binojakrama Padalangan tingkat provinsi Jawa Barat nyaeta tahun 2025 di Kabupaten Bogor. Girang pengajian nu dihormat Kidalang Saju Jamaludin baris nyandak lakon nyaeta Karna Tanding murwa lagu Renggong Bandung. Girang pengajian nu dihormat mangga Kidalang Saju Jamaludin magelaran wilujeng nongton. Anu mulia pepasten Gusti Yang Widi Undiruk kawan-kawan pasina sabengkutan mual pangijang kasenangan tangsu menangkan curan monggo
teguhna punjulku ilmu dibinasuki pengerti aduh toleh tumarima kiser kenapa gaya agung sengaja nagih pati kesan-kesannya muntah titip diri sang sambadan jual kapan hutan urang ka Gusti anu bengal jalan jalan salah sadaya karesep pangeran ojo pria jeung tegabur dibina suki pengerti aduh toleh tumarima kenapa pasti te Gusti kasagesannya muntang titip diri sang badan iwa kapanutan urang ka Gusti numur bengalan kembang sungsang dinang kunang kutak perawis wayang lindunira bumi bengkak lindunira bumi bengkak mindra linulan sastra kang pinuara panjang ning ngawisineng yaing Purwatara Purwaiku nama wiwitan taraiku kedaton pundi kang dianggo bubukat sinarita sinten talenggah nyalikan sitingi binaturata dadampar den tapi nalipin kancana rinega niwalaretna lemek babut prang wedane widak debat kastori kang sinebaran sari-sari sadaya para kadang kanca amarta seneba wonten Arya Bratasena Arya Walakodara saking mungkul pawenang Arjuna putra penengah Pandawa saking Madukara
Sri noning pasewakan busana Yumane kawarna Sebab pusiteng mudiana miang panjerahing sarwaru ukma renggeng manik narawata renggeng manik narawata narawata segera datang kawin naris segera hingwau warakotapa sinten talenggah nyalikan sitingga binaturat dedampar den tapi nalipiningkan canari nega niwaretna lemek babut perang wedane widak debat kastori sinebaran sari-sari gon niraharsangan nikah sang Narendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kusuma Dharmaji Kontea sadayana kadangkan ca Amartarya Brata Senawala Kudara lan Arjuna tatamu agung Sri Betara Kresna Henggih Prabu Drawati gondira pangandikan ira leuleui keudeuh aris manis pinuh kuka deudeuh suan tenang galindeng bopomang rai adi-adi akang sadaya sena ku dewe aku Arya Brata Senarya Walakodara aku ora bisa sinembah kaya wong lian kakangku aku jaluk ngampurakan ora dadi apa-apa sena dimaklum kukula Rai Arjuna kaulanu Raka Prabu Sumangerayi panjenengan Arjuna kaulanu rayi panjenengan buk bilih kirang tata kirang basa kirang panata cologo muga kakang sintiasa ngahapunten naon rupi kalepatan rayi Kang Arjuna adi akang katampi jasuti sampean ku akang ayeuna rai atur nuhun kaulanu kakang Betara katuran lenggah Kang oh yai syukur bagja kamanjangan Dimas akang ngerasa bagja bari jeung sugema wirehing dina danget ieu akang dianggir linggih diundang datang ku sampean sami-sami akang oge nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan bilih kirang tata kirang basa kirang panata cologog da aya kasabatna manusia mah teu dicacah teu dimenak teu di masyarakat teu dipamimpin cu da sebutna kasalahan mah isame wae syukur bagja kamanjangan Kang ieu kula tepang ngangkir linggih ngundang datang ka akang dina danget ieu urang tiasa ngariung mungpulung bongkok ngariung di balai irung merbayak sakti pendopo ieu nagara
dume aya hiji hal anu kukula bakal disawalakeun ngeunaan ieu anu tutug waktu ninggang mangsa Kang. Naon teh aya ieu? Naon teh Kang? Apa jeung? Ieu Yai. Gerawakcakeun balakakeun ka Akang, gerabe jerebeaskeun naon anu tos dugi kana tutug waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari teh. Tah ayeuna Kang tutug gana waktu ninggang kana mangsa dina mangrupi perang Bratayuda diantawisna Kurawa sareng Amarta. Tahayeuna bade ngadamikeun teh saha anu bade dianggo hiji jago di Amarta jeung saha anu bade tandang ti pangperangan palagan Yuda. Tahayeuna nyuhunkeun kamandang di sadayana saha kinten Kang. Oh Yai Dimas Yai Arjuna lan Yai Prabu Arya Bratasena aya tiasa urang ngariung dieu ke Daton Amarta. Jadi dumeye perkara teh anu bade dijantenkeun Senopati Agung anu tandang ti Medan Danalaga. Ayeuna teu aya deui pijalmieunnana anu kedah ngayonan tandang ti medan perang iwal ti Arjuna. Tah kinten asa tujuh henteu leres kan upami raya Arjuna mah Sena ya becik kagangku Yai kaulan raka betara jadi teh anu bade diangge tandang di medan perang teh aya di pijalimena iwati sampean kaulan ka raya panjenengan mah disanggem kaulan kumaha disanggem naon margina pang teu sanggup da geuning anu bade turun ka medan tempur hanjat ka medan Danalaga teh eta teh masih wargi kakak masih kene sadere piraku atuh raya panjenengan kudu tarung jeung dulur kudu perang jeung baraya kudu saring itik jeung wargi meureun teuing keur baga umum mah goreng kasebut ari rai sok dugi ka labah dinya ieu mah alana ge perang Bratayuda Yai tong ngilik wargi tong mandang baraya sanajan dulur wajar nek dugikeun ka saring petik-pati ala jiwa di lebah dieu sumuhun dawuh reres emang Kang nah jadi ngangluh ieu jadi kos lain lalaki langit lalanang jagat totosan bojoning kulit ganti sukma kandange dewa ulang ngaluh atuh kasebut hiji pahlawan mah sangem Arjuna kaulan Kang dulur Gusti nu agung dulur deui Akang sakali deui Akang nek tumaros ka rai jelas emangna ieu teh anu turun ka palagan Yuda teh Adipati Karna masih kene sakandung ti jeung ibu nali Kunti Brata
namun nggak ikut dina perang Bratayuda mah tong ngitung dulu tong mandang barea senglik wargi yai kaula nun kang moal tiasa rayi panjenengan Arjuna kekeh tegersa atunya tanaya Sri Betak Kresna kekeh maksa kedah turun ke medan tempur hanjat ke medan Janaraga barang nuji hewa kimbal wacana salebet ye padaleman saha anu jejeritan atuh tisaluareun kedaton kejabi Dewi Sri Kandi nyatana nuju ku panggih kawirang yai ieu aya naon di saluareun ieu kedaton duka kang eta saha nu ngajerit maratan langit kociak maratan mega Dimas Kyai Prabu kada ising tariti naon ieu anu tapikeun ka jejeritan saluareun keraton Tolong undangan terira keur ngabela bebeneran kaula nun kang kabina-bina teuing raya panjenengan lagi salaki teh meuni teu malireka nu jadi pamajikanna diwirangkeun dihina basa ku hiji jalma dugikeun ka pragat ieu nyatana tarik kutang pinareup raya kaula nun kang tinglungan padahalaga ampun engkang ampun raya panjenengan kunaon Sri Kandi tingali kungkang tingali tali pinareup raya dugikeun ka pegat kieu saha nu megatkeun tali pinareup sampean saha aya hiji jalma anu blangong songolungak lanyap carutak capakan karai sarua jeung teu ngahargaan ka akang kurang ngajar kurang ngajar ana lamun kitu saha jalmana teu aya deui kang eta teh anu ngagadugan pokok kitu teh wati kakang Adipati Karna diuk lari kaula nun kang apunten ka Kakang Prabu disimabdi bade nyatana sasadu dabungan raji panjenengan emang nage raji teh nampi dina kalepatan raji waktu stadia aya hiji jalma susumbara ka Kakang nantang Yuda ka Kakang Arjuna barang ditingali teh kurai panjenengan teh geuning Kakang Adipati Karna tah raji panjenengan teh asa kutenganah kana emutan raji salaki ditangtang Yuda anu tanpa kasalahan kaula nu kitu nyatana terusna raji teh ngagaramang nyatana kana panah kurai teh dilempak ku panah nyaeta kena teh kana kumisna dugikeun ka rampung kaula nu kitu kaula nu kurang ngajar tah kitu kaula nun pamit isnapi Yai Arjuna kaula nun kang ayeuna Yai bade malas pati kata ka Adipati Karna anu tos ngawirangkeun istri sumuhun dawuh lamun kitu mah atuh rai nimbulkeun amarah teh lain ngagaduhan emutan hayang ngabela negara bangsa katut agama dumeh Sri Kandi diwirangkeun ku Adipati Karna dugikeun ka pragat tali pinareupna manggih wirang rai ge asa dihina ku Adipati Karna sumuhun dawuh kang
ayeuna kula lamun can males pati ka adipati karena kula can geunah panasaran dabunganna tos ngahina nyaeta ka kaula ka istri kula tai yai ulah dugi kaemutan kadinya Rai Rai sing janggar mana ulah maka ngabela anu jadi pamajikan sanajan sabarijeng sakuduna salaki ngabelaan pamajikan tapi ke di lebah dia mah beda deui hak ayeuna mah kirai Rai tong saur panjang carita entong dumeh hiji pamajikan diwiwirang ku salah sahiji jalma pikir ayeuna kuraya apa rek ngabelaan negara bangsa katut agama apa nih ngabelaan pamajikan nyaeta kula pada ngabelaan negara bangsa katut agama tah ayeuna upami hoyong ngabelaan negara bangsa katut agama rek turun ka medan tempur hanjat ka medan Danalaga ayo ayeuna urang lamun belum mampah urang tumpak keretakan cana nyatana dikusiran ku akang mangga kaula nun lajeng Arjuna putra penengah Pandawa kabat lumampas Yai dikanjen ku akang ayo Panjuang mati-matian Menanyakan keadilan Keur ngabela bebeneran kaula nun raka rayu panjenengan bade turun ka medan tempur hanjat ka medan Danalaga nyuhkeun pidoana ka diandung pangestu rai muga hidup sing janglar sing tiasa ngamankeun nagara bangsa katut agama jung geralumaku beragram yang kidrai pamit kundur kaulan tinulungan dadu mundur pantramulan tenggal hide abah pepa di Jawa Barat sabarang rai mangke sing iyatna lain saeutik prajurit tidak lobana para tantana mangrebu musuh sing janglar sampeannya sing semangat ngabela negara bangsa katut agama negara urang lamun teu rek ku urang usaha enak kayuh urang tinggal tinulungan ingalaga bajuang mati-matian keur ngabela di dalang apep kiri komara bebeneran bebeneran monomana anu utama banglus lampahipun nyatana ieu Arjuna anu turun ka medan tempur hanjat ka Palagan Yuda bade nunggang karetakan cana anu dikusiran ku Mahastri Betara Kresna tengkah lumakuna nyata ieu Arjuna naik karetakan cana sareng Sri Betara Kresna lalu mampahna bade ka Palagan Yuda anu geus susumbarna geus lain kacidaan nyaeta Adipati Karna Arjuna
lamun gagas sakti mantra guna lalaki langit lanang jagat totosan bojonipun ganti sukmadek kaula ladene anu utama lah para seniman Karawang anu utama keur ngabela abah dalam ujang muhtar bebeneran kamana si Arjuna teh nya tanaya bijil-bijil hayang nyaho kagagahana Arjuna putra panengah Pandawa eueuh deui tandingna Iwati kaula Adipati Karna nanging Adipati Karna sami ieu nunggang kareta kancana anu dikusiran ku mertuana anu sekasebat bagawan saya karena mangke sampean layuan tulungan bajuan mati-matian keur ngabela bebeneran pae diedun aya di mana aya di mana tenang ludeng dede anteringrang keur ngabela bebeneran nonoman anu utama nanging atuh ieu Adipati Karna nunggang kareta kancana anu dikusiranana ku Begawan Salya bari jengtos ngalugas dina sagala hiji pakarang senjata panah atuh ieu Begawan Salya sami anu jadi hiji kusirna atuh ieu senjata panah atuh nanging ieu senjata panah nu dilempakeun Adipati Karna dapengan Begawan saya nyari hati baheula kalencopan omong papanta dugikeun nyebatna teh si Soma meureun ari Soma teh jenengan baheula masih keur ngora ayeuna Begawan saya nyari hati ka minantuna mangkade kawiwirangan mangkade kamenyan monen ieu Adipati Karna ngalempakeun senjata panah barang dilempakeun ku ieu Adipati Karna dijibekeun atuh ieu senjata polos ka Arjuna para seniman Karawang aya di mana tenang ludeng hanteringrang layuan mulut sesit sabandara Adipati Karna mentangkeun senjata panahnya tanah bade nembuskeun jantung maratkeun kana walikatna Arjuna di dia digibegeun dina kareta kancana atuh ieu senjatana polos sama sekali
di mana sinatria ngalaga Yai Yogi Arjuna kaulah nun Kang sing gancangan Yai ayo gera nunggang kereta kencana gera lempageun eta panas ka Adipati Soto Marat Pak Guru Salim Guranul Tato Mati Jalma Marat pada Melayu atuh ya Arjuna ngalempakeun panah nyatana bade nembuskeun kana jantung maratkeun kana walikatna Adipati karna sami yang ngagibag jadan Pak Murang dina keadilan Bajuang ceplinga mati-matian karena bela bebeneran Gunung Kelir aling aling ya wong wayang ya wong Gunung Kelir aling-aling ngawayang wayang anuk sukmani ya maring dalang anuk sukmani maring wayang ya maring wayang kalire ayun sabita Gondira harsak pangandikanira kurang tenden dihandeuleum sieum gesan sampereun tagtuna dihanjuang siang gesana lagi nyatana gentos nur siting kawi kawontenan nyarioskeun Semar Badranaya Astra Jinggalan Udawala jang kadieu kasep kadieu ieu mendingan disebut kasep euy kadieu Pak Guru kadieu jang kadieu itu kadieu barang mudak nyiruan henteu pinadahanona sanes kala Abah Guru Tantan Sugandi kalakuan kadieu deuleu manehjan daun hibah siapa bangun lulus itu dulu secara kerahayang
enya sakabege keur hayang mah Pak ai keur hayang mah kabege bedas tanaga teh sia kadeuleu ka dieu deuleu wala naon sih Kak ka dieu sia ka dieu tu bapak tu ngangkir Emplo hejo daun kangkung icalen ka kota Bandung aloh anu Maha Agung Om Ajril kurang wajib dipunjung rempuk jukung asa uyunan umi gawe babarengan yo segala rupa gejang alhamdulillah syukur sagala rupa gejang kudu kaalamannya cu pengalaman saya pakai akal da jalan mah lamun istiar teu daek istiar jeung teu daek gaul naon rupa gejang moal kapanggih bakal merubah tokeun ka ditu teh jeung bari daek kan daek ge ulah daek cacar medjangnya kudu daek teh anu diridho ku Allah Subhanahu wa taala kudu kawasa tah di dieu ayeuna teu beda jeung di ayeuna nembe memang ngalaksanakeun kieu teh jang jadi orang pengalaman jeung dulur jeung baturnya wararawuh jeung jang apep ayeuna mah pan wauh baheula mande teh jang jadi seni teh laku malaku nege sami wae ngan teu wauh jeung babaturan teh jang ayeuna mah ucu ayeuna mah tos ngariung mungpulung bongkok ngarjok jeung sadayana nyajang jawara ka dieu maneh ka dieu kapayun nek naon sih ngan gogoroan wae ari maneh sok naon nek naon urang ngariung sia lamun teu daek ngariung mah moal warawuh deuleu jadi teh kurung batok teh aing ngariung maya pangalaman da bubuhanana jeung pangarsa mah Hujang Ali tiba heula ge datos kenal paring berlian mah nya sareng Hujang Ali beliarnya ayeuna pan urang tiasa patepung lawung jeung batur-baturan teu warawuh ayeuna tos warawuh pan nya anu dipamrih teh kitu akang mah euy Lan Kang Uu coba ge apa yang nembang heula kitu Pak uing nek ngahalang heula sakedeungnya nek laguna kang biasa rek lagu samping hideung jang yang hari nek lagu samping hideungnya sejangku bapak didengekeun sakira-kira ngeunaheun ku bapak rek disawer batinya ye ulah samping hideung dina bilik bujur hideung goreng milik lain samping hideung dina bilik kumaha nurkeunana Hujang Ali nuhurkeunana Ampun Abah Pepa di Jawa Barat budak hideung ngajak balik kumaha nuturkeunana saha nyebut hideung duh
ide ngajak balik kumah nuturkan jeung kemari main jadi parbut mah nyebutan kemari kuat menang yang 150.000 jadi mah teu meunang jadi cek ngaruske Jadi dia mah mulai nu meret. Kaduhung banyak ka panggung arek dilagukeun mah. nya Budak hidung apa sih? set lagu naon sih aka eta ti Bang Sapotong panjang-panjang teuing lagu nu penting lagu aing mah Sapotong deui ka mana Kang? nu penting maya lagu we lagu naon tadi teh Naon make jeung budak hejo. ari sia teh ngadenge tadi teh lagu budak hideung ieu ai budak hideung mah bae teh mah dina ieu dina aya geuning budak hideung teh paragi ubar budak orok ubar cacing Eta mah budak gendut. nyaeta sia nek lagu naon deuleu uing teh nya suara we nya ti Bang latihan bara dinten geuning jadi kos kieu ngap kayaknya ya tukang ngendangna Abah Sarta sanes sanek lagu naon deui kira wakcakna ka aing ku aing dengekeun nya ye sugan benernya oncom milo sabubuku ih eta mah nya kabeh geuning euy suwe ora jamu mas jamune si godongari suwe ora ketemu mas ketemu nih kaya wong lain suwe ora jamu Kang Mas jamune si godhong aren suwe ora ketemu manis ora guys kesulah panjang-panjang deing ya jang manggeus ucu ulah serting cepat tapi Pinulungan ayo dunungan orang itu geus dugi ka palagan yuda mangga mati-matian pajuang mati-matian keur ngabela bebeneran ayo Kak dipayun sok bebeneran adalang Darwin aya di mana tersangka jadina temalire salamina atuh nyarioskeun ti palagan yuda di antawis adipati karna sareng Arjuna
nuju mentangkeun senjata anti antawisna Arjuna lan Adipati karena katingalina semangat tur seru dina ieu palagan Yuda. Arjuna lamun lalaki lagi kalangan jagat hayang orang okopat ke kaulah layu ata jenungan lawon sinatria cepte dempi tingalaga banteng bebenteng negara keur ngabela negara Arjuna ya tampanan senjata kula bakal nembuskeun kana jantung meratkeun kana walikat sampean geuningan itu Kang Adipati kana mentangkeun senjata awas ampara senjata Panuman anu utama tanggung jawab Cep Dalang Dimas kana gara wah kana gara Panuman anu utama tanggung jawab agian negara Yai mangga kade kali cikanana Adipati karena itu geus nyabut hiji gagaman kontak bahaya kade deui tingalikeun nulungan makmur dina keadilan lah jeung keadilan sinatria padang alaga keur ngabela bebeneran Arjuna kaula ayo ayeuna ogol patina tong nganggo senjata orang panangan kosong mangga wae Kang hayu gila ayah gian ayah di mana menyatu di antawisna ya dua insan nuju ogol pati ayah anu ye nyeruk ti salebet ning bumi kejabini pun ya Argawalika anu bade malas patik ka Arjuna nanging barang ditingali ieu sanes nyatana Arjuna anu ditingali teh Adipati karna da kumisna bieu ka simpratku senjatana Srikandi tadi dia atuh ya Argawalika anu bakal ngabubak babikna campana widadakan muawale adik dadi diansa panasaran ieu nyatana Argawalika anu kasebut ta oray anu bade mirari Arjuna cenah Arjuna mah teu aya kumisan katingali teh atuh Adipati karna teu aya kumisan da bieu kasempratku senjatana Dewi Srikandi nyaeta dijejewet nyatana ku oray Argawalika dugikeun ka arlayana tenang ludah hanturingang hanturirang Yai mangke gerak tugakeun Pesopati Yai mah sabab eta Adipati karna tos perlayan nu masih pati kesangka dia jadina
iya jadi mah nonoman anu utama tanggung jawab ka negara Gira tancap geneta kena guha garbana Adipati karna semuhun parantos Kang atas ditancapkan kena guha garbana karena melambung naya Adipati karna parantos tahaya nama gening kagagahan teh kasaktianana Kakang Adipati karna teh mengdugi ka dieu tina perantawisan ieu Adipati karna tos mati di medan jurit perlaya di medan Danalaga Adipati karna gugur di medan tempur karena gugur Gugur batur. gugur karena gugur Hidup batur. Hidup Pandawa. Hidup Arjuna hidup. Karena gugur. jang geuning kieu ngaran juragan abdi nun alhamdulillah da anu dipake karisi dipake kariwan teh teu aya deui wasarira juragan abdi ayeuna dugikeun tos ngudupruk nyatana kos upih buruk ngarampayak kos mayang asak nyaeta tos gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga sakitu anu kapihatur saur carita anu sakitu jangan ji pamungkas kembang pinitik sedang mekar sinebaran sari tutup lawang si gotaka Ya, tepuk tangan kanggo Ki Dalang Saju Jamaluddin salah sahiji dalam kasepuhan anu masih eksis di Pepadi Kabupaten Karawang. Bapak miwa Ibu sadayana oge girang pangajian anu dipihormat Dalang Saju Jamaluddin menawi dalang anu tampil